Naon main datang-datang Mar? Minta duit mang. Wah anjing. Oh kasopan pisan sih budak-budak. Datang-datang ujung minta duit we ka Kodir teh. Lain gitu mang, hampura pisan. Ieu mah keur kapepet. Kapepet naon ari maneh budak-budak? Budak leutik. Hayang ieu mang. Anjir. Loba gaya namanya leutik-leutik. Budak leutik. Apa mang aing minta duit. Kumahanya Mar? Tah eta alasan maneh can beungar teh dir. Maneh kurang sodako. Ayeuna naon artina duit 10.000 dibanding maneh kudu menderita saumur hirup. Kaluarkeun hak batur dir. Oh lah. Yo. Dibere ku Kodir 10.000. Tapi omatnya entong bebeja ka sasaha Kodir sodako. Lamun aya nu nanyakeun eta duit nang di saha, bejakeun we meunang ti hamba Allah kitu nya. Tong bejakeun nang di Kodir. Heuh. Naon ieu mah 10.000. Urang mah angna gopean hiji. Boloon maneh mah Mar. Kodir dibere 10.000 malah yang minta gope. Boloon. Atuh mang, Mister Kodir asem. Oh itu ya. Taku Kodir dibere gope. Nuhun. Boloon. Roy. Tuh, tempo ke si Imar. Bisa si Imar tempo. Cek aing mah eta budak jelema pangbuloona sadunia da. Emang kunaon kitu dir? Ya, kamari Kodir mere duit ka manehna 10.000 Roy. Malah hayang gope coba. Boloon teu. Piraku ah. Ai dibejaan ku aing. Ku aing diguron ya si Imar nanya. Mar. Kadieu. Naon sih mang? Ya. Kodir arek mere duit Kak Mar. Arek sodako. Pilih ya. Pan boloon ya. Boloon eta mah. Katempo ku sia. Gedeung dir, urang kadila dir. Marwan, kunaon sih? Mana lebih milih duit gopean daripada 10.000-an diberikan ku si Kodir? Namun urang milih nu 10.000-an, emang Kodir mau mere deui ka urang. Tapi lamun urang milih duit nu gopean, pasti nage Mang Kodir mere deui ka urang. Dan Mang Kodir nganggapna teh urang teh jelema boloon. Kadang jelema nu ku urang pandang leuwih rendah justru sabenerna leuwih luhur ti urang. Cuma batu mah teu butuh pengakuan ti jelema.